jempling kidunya. Dek kadenge engang-engang aja. Ongkok dunya teh alam rame. Gusti numahagu. Naon itu menikati isu sangkilang rame jeung nahain nasib aing naon nasib kumaha meuli radio eta sangkilang weuteuh eta sugan aya nu disada hiji mangkilang dirusan keneh meuli HP kabeh teu disada sangkirang eta nomorna geus dibagi-bagikeun ka aing ka baturan kabeh nuhun disada geus gareuleuh meureun ka aing hayang boga TV aing teh kameuli TV kitu cape kamari mah tapi eta sorana eueuh wae gambarna mah halus lain jadi sada anjing siana budak lain TV radio jadi sada siana budak innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Allah tabrakan aduh nah tabrakan Bu, nah cenah bejaan atuh ari manye. Kawas lain jeung baraya bapana nu katabrak. Ai. Eueuh nu katabrak, betul. Itu. Gusti di rumah sakit mautna tapi di jalan. Teu maot, oh di jalan. Teu maot goblok. Ya akhirin di mana di kuburna teu maot. Oh, Semarang mah jauh. Teu maot anjing. Teu maot, teu aya kene teu tabrakan. Ya akhirin. Hobi naon sok kurang tangan. Nu nabrakna. Itu tabrakan gitu. Oh, truk. Aduh. Nyai bapak dirinya numpak naon? Itu tabrakan. Oh, mio. Bila-bila cuy. Jadi air ni ngobrol. Sumpah. Kau diceng-cerikan. Dapat nasib berenai. Cuma jadi cuma terbaik. Amuran doakeun bapak urang ciri samping iman Islamna. Urang da geus kitu aturan jadi tuna jeung maot teh kudu katabrak. Baik jeung sabar teh maot anjing teh. Sing sabar. Sing di samping iman Islamna keun da bakal katuturkeun kurang oge. Doakeun sing ditempatkeun di tempat anu nikmat anjing tapi ku amin gitu mugi parah